Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng Ibu Amel Melisya Utami dina pangajaran 3 ngeunaan pancen sapopoe. Barudak urang teraskeun wae nya ayeuna kana bagian nyarita. Kamari-kamari hidup kantos diajar ngeunaan, ngaregepkeun sareng maca kitu nya. Janten ayeuna urang teraskeun wae kana nyarita. Ibu aya pertarosan, cik hidup bisa teu nyaritakeun ngeunaan pancen nu sok dipigawe ku hidup sapopoe di bumi. Kantos aya wae anu mantosan mamahna cuci piring, aya oge anu mantosan sasapu di buruan, aya oge anu mantosan bapana bersihkeun motor atau ngumbah sapeda. Muhun eta teh kalebet ngeunaan pancen anu sok dipigawe ku hidup di bumi sareng kulawargi. Eta teh mangrupakeun kalakuan anu sae janten hidup kedah ngabantosan sepuh supados sepuh ngaraos bingah kitu nya dibantosan ku hidup teh. Nah di dieu aya rupa-rupa wakakas anu sok digawe punten nya. Di dieu aya rupa-rupa pakakas anu sok dianggo kanggo migawe pancen. Nah, di antarana nyaeta aya pangpel, aya pengki, aya sapu injuk, aya kamonceng, aya sikat sapatu, aya sapu lidi atau sapu nyere, aya oge paragi sikat kamar mandi, aya oge lap. Nah, di dieu urang bahas hiji-hijin nya naon wae kagunaan jeung pami dituliskeun dina contoh kalimat sapertos kumaha. Nah, cik ayeuna mah ku hidup titenan masing-masing pakakas tuluy caritakeun naon kagunaan pakakasna geus kitu jieun contoh kalimahna. Siap? Kantos kedah siap. Oh nya sataacan urang diajar mangga geura siapkeun heula bukuna, posisi calik anu enak, terus tong hilapnya urang kedah berdoa heula sataacan belajar. Mangga berdoa di kawitan. Nah, doana disikapkeun nya urang lajengkeun wae kana conto pakakas anu biasa digunakeun kangge migawe pancen. Nu kahiji nyaeta aya kamonceng. Kamonceng teh kagunaanna keur mersihkeun debu atau kebul nu aya di meja atau pakakas. Janten biasana kebul teh sok aya di meja atanapi dina lomari. Nah, ngabersihkeunana teh ngangge kamonceng. Contoh kalimahna, Dani make kamonceng keur mersihkeun meja di nu aya di tengah imah. Nah, hidup oge tiasa ngadamel contoh kalimah nu sanesnya. Lajengkeun kadua, aya sapu injuk. Nah, sapu injuk teh kagunaanna nyaeta kanggo pikeun nyapukeun kebul nu aya di teras. Nah, biasana kebul teh osok kalebet teras atapi kalebet bumi. Nah, ku urang disapukeunna teh ngangge sapu. Kayaknya urang tingali perbedaan antara sapu injuk sareng sapu nyere. Sapu injuk mah biasana terbuat dari injuk. Nah, pami sapu nyere mah terbuatna tina nyere atanapi daun kalapa kitu nya. Contoh kalimahna nyaeta Sinta sok rajin pisan nyapu teras make sapu injuk. Ngameh bersih gitu. Hidup oge tiasa ngadamel contoh kalimah nu sanesnya. Lajengkeun nu katilu. Nah, ieu namina teh sapu nyere. Nah, kagunaan sapu nyere pikeun nyapukeun runtah nu aya di buruan. Biasana runtah teh nyaeta mangrupa kalakai atau daun garing atanapi sampah-sampah ageung sapertos sampah tilas memen atanapi sampah botol. Nah, tiasa disapukeun teh ku sapu nyere. Contoh kalimahna
harga sapu nyere teh 15 ribuan. Sok hidup pilarian deui nya contohna nu sanes. Lajengkeun nu kaopat. Aya noncing ieu. Muhun, ieu teh namina elap. Nah, elap teh kagunaanna pikeun ngelap kaca atau ngelap meja. Bisa oge kanggo ngepel. Tapi ngepelna teu ngangge pangepelan tihang gitu. Janten ku panangan langsung urang ngelap kanu lantai atanapi kanu teras gitu nya. Contoh kalimahna nyata kaca di imah urang teh geuning kudu dielap meh herang. Nya muhun atuh nya supados urang tiasa bersih gitu nya, tiasa raoseun lah pokona mah pami bumi teh bersih gitu. Janten kedah sering dielapan, disapukeun, kedah sering dibersihkeun gitu. Nah, Ibu masihan contoh opat engke hidup ngadamel opat nu sanes di akhir videonya. Nah, ayeuna nyaritakeun gambar. Sarua jeung Dani Sartika oge murid kelas 2 SD. Sartika oge boga pancen sapopoe di imahna. Naon bae pancen Sartika di imahna teh, ilikan gambarna di handap. Tuluy caritakeun ku hidup. Nah, ieu gambar Sartika. Cik ilikan ku hidup nomor 1, nomor 2, nomor 3 jeung nomor 4. Mung gambar anu katilu teh kirang jentre janten anggap we ieu teh Sartika nuju ngawasuh wadahnya urang tuliskeun. Nah, hayu urang kerjakeun babarengan ah. Nah, anu kahiji nyata Sartika sok kudang isuk jam 5. Saat can sholat subuh Sartika meresan tempat sarena. Nah, anu kedua Sartika sok mantuan sepuhna nyiapkeun sarapan. Anu katilu tuluy dikumbah we wadahna embeh bersih. Nu kaopat teu poho Sartika tetap diajar sangkan jadi jalmi pinter. Lanjutkeun we nya. Nah, ieu aya latihan. Cik pilarian kagunaan pakakas di handap terus jieun contoh kalimahna. Nah, tadi kan Ibu atos masihan terang opat contoh. Nah, hidup ayeuna kantun ngadamel opat contoh deui. Tong hilap tuliskeun oge kagunaan tina sikat sapatu sareng contoh kalimahna. Kitu deui ku pangepelan. Mangga hidup pilari contoh kalimah jeung kagunaan. Pengki oge saminya kagunaan sareng contoh kalimah sikat kamar mandi oge tong hilap geura pilarian kagunaan sareng contoh kalimahna. Nah, barudak mung sakieu wae anu tiasa Ibu kapihatur. Hapunten pami aya kalepatan. Pokona hidup kedah sumanget belajarna. Mudah-mudahan COVID-19 ieu geura rengse supados urang tiasa patepang deui di sakola, amang sareng rerencangan, tiasa heureuy, tiasa silaturahmi sareng guru sareng rerencangan. Kumargi Ibu ge atos sono ka hidup kitu nya. Hidup oge tong hilap jaga kesehatan, kade tong hilap baca doa teras murojaahna tong hilapnya. Oh nya buku harian oge kedah dilebetan. Sakitu wae anu tiasa Ibu kapihatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.